Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Sali Sri Handini di dieu sim kuring bade ngaresensi buku nu judulna Janji Asih. Identitas buku, judul buku Janji Asih, pangarang Aam Amelia, pamedal Kiblat buku utama, tahun medal cetakan hiji, Juni 2017, jumlah kaca 48 kaca. Sinopsis carita sempalan 4 jeung 5. Konflik dina buku carita nalika sang kuryang beres dipentaskeun hareupeun siswa sakola kasenian. Asih ngarasa teu dihargaan pisan, manehna ningali babaturanna ngan ngabageakeun Lasmini hungkul, padahal manehna anu ngadabing sorana sangkan jadi alus teh. Tidinya Asih ngarendahkeun diri jeung ngarasa teu pantes dihargaan ku sasaha ku pedah boga rupa nu beda jauh jeung Lasmini. Katambah nalika balik ti imah, si Asih ningali yen dina brosur pagelaran teh ngaran manehna ngan ditulis make mangsi bari diselipkeun hungkul. Malahan mah dina brosur nu liana ngaran manehna eueuh. Alatan ti kitu, manehna ngarasa nyeri hate pisan nepi ka bijil kalimat cenah seni teh lemes tapi telenges. Nu akhirna Asih ngaluapkeun kanyariana ka Tresna. Nepi ka embung jadi ngilu-ilu biung dina eta pagelaran. Tidinya Tresna ngarasa salah. Singkat carita, geus dipenta ku sababaraha jalma, boh ku guru-guru nepi ka direktur oge tetep teu bisa ngarobah hatena ameh daek main deui dina eta pagelaran. Asih ngarasa kanyarian keneh ku asa teu dihargaan pisan manehna dina eta pagelaran. Dioloh ku Tresna oge lalaki nu dipikaresep ku manehna anggen-munggen, tapi tungtung namah daekeun oge ku pedah manehna nyaah ka Tresna. Asih embung ningali Tresna dicarekan ku guru-guru jeung nu liana. Kaonjoyana nyaeta alur caritana nu matak nyilut keur pamaca jeung kaper buku anu simpel. Kahengkerana nyaeta loba basa anu teu dipikaharti jeung aya basa anu rada kasar kabacana di mana Asih ngaluapkeun kanyariana jeung tungtung carita anu masih keneh ngagantung naha pagelaranna jadi atawa henteu. Kacindekana nyaeta pangarang hayang nekenkeun masalah apresiasi jeung toleransi. Sakumaha gorengna sikap batur ka urang mah kudu tetep profesional. Harepana kusabab caritana masih keneh ngagantung leuwih alus lamun pangarangna nulikeun ieu carita. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll.